kunaon manghulang. Ulang-ulang gitu dah aing mah teh. Aing ti tadi tilik-tilik di sekolah anggur we kaden pulang. Kira naon? Jika nama mikiran iya. Aing mah tara mikiran eceng jodok sia teh. Ih, kasar. Ayo. Di mana? Kemana? Put, tadi tugas tuh. Aya wah. Ayam mun telepat mah pajan Pak Oleh. Ayo tuh orang kerja kelompok yuk. Pada kerja kelompok di bumi saha. Dia kalau kerja kelompok di bumi Angel kumaha? Ayo pada iraha. Ayo nama Uwi lah wae ka bumi heula dan pas acup pas telepon asar. Oh nya tuh kayak ku abdi di antasan di buminya. Siap. Ayo tuh. Kosong. Angel. Kak, Puput sareng Silvi pada di paling mana ngerjakeunna di lebet atanapi di Tarasoe. Di Tarasoe kalasan cuacana nuju panas, Jul. Oh, mun atuh redapnya abi nyana kalebu ku paketna. Mohon mangga. Oh nya, ari Sopi sareng dinana kamarana. Duka atuh budak pangodolan nu duka kamarana. Ieu rantepkeun we arana belajar. Kunaon di dieu? Lain dia kerja kelompok sih teh. Anjing gue mana da urang putih diajakan Si Silvi na oge. Bener cek si Puput oge sedikit dari dieu. teh udok sih kemana wae ngomong teh. Apa itu oge? Geus ngaku we lah. Apa aya rasa maneh teh eta? Nyadin sebenarnya mah urang teh boga rasa anu teu biasa ka si Silvi teh. Komonya mun di kelas ngadudak teh ling sapersakian detik teh urang teh Lebay maneh mah. komonya lamun ningali si itu deket jeung lalaki lain ciga si itu tuh jeung si Puput tuh anjir hate teh ngagolak urang teh. Ai sia jodoh kan seuri. Emang yang laki lain? Lalaki atuh si teh tinggal berotot kieu. Negla teh saha dicekel si teh. Lamun maneh nu masalah laki sampeurkeun ka ditu ungkapkeun perasaan maneh ka Silvi sing gentle atuh ari masalah laki mah Teu bisa dibawa rusuh seteh urusan kieu mah. Kumaha ieu masalah hate anjir. rek nepikeun ka iraha maneh nyumputkeun rasa eta jang manehna rek nepikeun ka iraha raga maneh dina nyeri ku perasaan maneh sorangan geus we atuh jeung entong bobogohan teu kudu make hate eta mah We da aing teh sato sia teh. cik rek kumaha sikap maneh ka hareupna ariwang urang mah ningalina oge euy ciga nu gering hate ngalang layung Kieu we ayeuna mah sabab urang teu bisa ngutarakeun perasaan urang ka manehna. Urang rek minta tulung bantuan ka maneh. minta bantuan naon Iya ya. Urang teh jauh-jauh poe geus ngarekam lagu keur si Silvi. Lagu eta teh isina teh menceritakeun tentang perasaan urang ka manehna. Bikeun ku maneh, lamun si itu nanyakeun atau nanyakeun ulah dibejaan. Bejakeun we ti pengejar rahasia. siap masalah kieu urang mah pasti aya kieuan lah Jeuh, rekaman tanya di dia aya rekaman pamikeun kelas teh aya duit kemana? Allah anjir kudu asli di duitan Mau jalan kudu jalan gitu 2000 DP lah we yeuh. Mun berhasil 2000 real. Coba ya. Urang kerja kelompok heula. pengejar rahasia om. Iya. Balik ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana wae budak pangadolan lah tadi ngerjakeun ya. Aya we atuh. Biasa.
telat. Oh, siapa udah pangandulan? Ayo geus beres ke Kara datang. Tuh balik. Anjing, gara-gara ngobrol jeung si itu jadi telat urang kumaha keur makna dua. Urang Aisyahnya ka mana? Tadi mah aya nu jadi piwara heula ke mana? Oh, mohon atuh. Ari ayeuna bade naon ya? Nya ayeuna mah atuh saya uwi udah tugas nage tos beres. Oh, tos. Sok atuh pamit teh layu urang pamit. Ayo. Pamit tuh. Ya. Taya tetenan nuju di piwara. Oh gitu, wartos kenunya ka teteh. Ieu bade araruih titip salam we nya. Mohon. Amun atuh. Kita acan euy, hayu urang ngadoa bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Alhamdulillah. Ya, yuk. Berhasil. Ya, ya amanah. Amanat ti saha? Di di pemuja rahasia. Kela-kela saha pemuja rahasia teh? Pokoknya mah rahasia we lah. Oh, mana tuh? Ya. Ayo. Ya, sok. Sahanya